Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng abdi Rifa Khairunisa dina acara Warta Sunda. Pamirsa sadayana, di dieu abdi bade ngawartosan hiji fakta ngeunaan kajadian nu hanet keneh keur dibahas ku masyarakat. Nyaeta kajadian banjir bandang di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dina rekaman video, sora cai nu ngagulida kacida tarikna nyeun warga panik. Aya nu buru-buru kaluar ti imah, aya oge nu ngan saukur bisa ningali kaayaan barisian cai terus naik. Nepi ka ayeuna can aya laporan resmi ngeunaan korban jiwa, tapi sababaraha titik dilaporkeun ngalaman karusakan sarta akses jalan sempet kaganggu ku banjir bandang ieu. Pihak warga ayeuna ngaharepkeun aya bantuan gancang pikeun warga terdampak. Lumatak jadi sorotan publik pamirsa, nyaeta lantaran dina poe nu sarua aya beja ngeunaan aktivitas tambang di wilayah Bogor. Hal ieu langsung ngabalukarkeun reaksi ti warga sareng netizen. Loba nyebut ieun karusakan lingkungan, leuweung nu beuki susut, sarta resapan cai nu terus berkurang jadi salah sahiji faktor menyebabkan banjir. Kuring pamit undur diri dina acara Warta Sunda ieu. Hatur nuhun parantos nyaksian, tetap waspada dina cuaca ekstrim, jaga kesehatan sareng dugi pendak deui sareng abdi dina liputan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.